Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang. Mugi urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ayeuna Bapak bade maparkeun materi maca artikel, tanapi artikel. Artikel nyaeta tulisan anu eusina pendapat, ide atawa fakta nu kadang ngahibur, ngadidik atawa ngiritik nu disebarkeun ngangge media online atanapi offline. Macam-macam penulis artikel. 1. Penulis artikel buku. 2. Penulis artikel berita. 3. Penulis artikel marketing. 4. Penulis artikel online. 5. Penulis artikel narasi. 6. Penulis artikel naskah. Ciri-ciri artikel. 1. Tulisanna singkat, padat, jelas, pembahasanna lengkap sareng tuntas. 2. Sumberna tina fakta nu aya. 3. Sifatna faktual, sesuai jeung data-data nu diapal ku nu ngarang. 4. Original sanes kenging ngakopi. 5. Eusina didugikeun saujradna ti narasumber sanes kenging pamikiran anu nulis. 6. Gagasan atawa topikna kedah nyesuaikeun sareng kebutuhan masyarakat umum. 7. Eusina bisa mangrupa pamaparan biografi tokoh, argumentasi, kejadian, atawa hal fakta sejena. Nah, di dieu aya contoh artikel anu tiasa kuhidep di awas heula. Mangga tiasa di pause heula videona supados hidup tiasa maca. Kanggo tugas hidup di bumi pilari di internet artikel nu ngangge bahasa Sunda, fotokeun salajengna kintunkeun ka Bapa. Kanggo absen eusi di kolom komentar. Tong hilap, like, sareng paminutu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.